nyuparkeun salah sawios kewajiban antawis muslim sinarang muslim nyaeta mapag tamu namung ieu mah mapagna aya benten ku kaparigelan walengser tigarget sabara kanca anu saja mintonkeun upacara adat. Para sepuh kurang wargi sadaya urang menekung ka rumah agung munajat ka nu kawasa urang sami ngaoskeun basmalah tur sahadat sangkan ieu acara aya dina kalancaran aya dina kasinugrahan turta aya dina kasalamatan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Dur nayaga urang kawitan. Alah, kasep anakin bagja kumayangan. Taubat anakin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Alah, nah cok. Asa arera itai ini tuaan aja ngasorangan kemana Aisyah amu. Antos heula kasep urang menekung ka rumah agung munajat ka nu kawasa urang penta rahmat jeung karamat syafaat tur puji jatna kebari ngadaguan si amu. Assalamualaikum. Alah noman aya naon cenah nu bersorak-sorak bewara bersorak kompanggar antara rijak bewara makhluk biji supaya aya ada pesak ada bukan sedih jatuh kerana ayah nak duki kawanci bukan ayah nak merasa serawuk yuk bapak yuk bagian katawati pada jadi sakinten nugin di istana Haturan bagja tiki nasihat seja susurti ke para tamu mustika ati ningang mangsana nyuk curug galur mapai laratan nyungsi pasini anu geus janji patepung di balai nyungcung bongan ringkang mapasangan mungguh perang jeung cang mungguh peting jeuningna ngeusian ringkang kamanusiaan ku kecap asih jeung asih. Aya asih ti sanubari aya rasa duriat manjang namangsa langgeng abadi kasep anaki supados aya dina ginulur karayuan ginanyar kawilujengan urang nyelu keula nu ti kidul urang ngagero nu ti kulon urang eret nu ti kaler urang menta nu ti wetan tuh nu ti luhur masing mayungan nu ti handap masing ngamparan urang rajahan heula tua. Bismillahirrahmanirrahim. Nasok ke mana karep di dia heula dan assalamualaikum dianggap jojodong deulenan alhamdulillahirabbil alamin. Bagja teman mulia teman anak ngawilujeng rawuh anti kamari dilanglangan kasimpangan ditarung ti kanu indit sugan geus kembaran beja anu kasep satuhu nun satuhu di papak antayan mojang diibingan digendingan
di soran rapa kendang haturan anak ging mangga jaling kembang melati kembang kaheman kalau kapan tepat salah kamu dor akan ku tembak dengan hati. Sok. Karau ya. Oh, kurang bakaulan delenan. Sok. Ari ngobrol teh kudu artikulasi dan kudu ka bener, kudu kadangu isin kumang arus delenan kos di sawah teh. Wah, sia. Alah tobat dailah urang pakaulan heula. Hayu Pak Hajat Ibu Hajat sawer oh nya tunggu itu keur zaman teh mah butuh kudu karena itu teh oh geus kamari keur main bal teh geuningan nyi ayo sok atas rame ya kasusah ditambah rumah tangga tepaya salaki ada ngerti kapan diimani anu bahan sorangan apaan papasiaan durian geus dekat asal kudu pakilan asal muda asa capek asa geluduk hayang tamina pohara kawan lain wanoja duriat geus pegat asa kudu pakilan alah aing nafsu 17 tahun eta naga geus hampir beak teh Gusti ya Allah ya Rabbi alah sok siap apa siap angkat pari umat imut itu berak laku bernaman laku bernaman sok tadinya ulis capayun ulis sok Assalamualaikum sampurasun hiji 2 3 4 8 12 3 genep aduh kodeu doloran eleh ada kumaha haji dedok aduh maaf aduh alhamdulillah Gusti aman alah akan tugas rek mapak pengantin tugas rek mapak saat itu pakaulan diulah jadi tunggu serungan datang subaan gandar kakaitan jatah dibika sakit tuh kasep polis kasep bagi sobat si banjar radang kalau segera macam kapalnya kawatos panganten bumi Allah nyelamatkan dua bumi Allah ganjar nyelamatkan dua hati mah dibelat baik hari andang ku angkat hati mah
payung kuning geura bukakeun ucu anak king hawatos ieu panganten ngantosan jeung geura lumaku bral geura lumaku Mugi Gusti Rahayuna haturan wilujeng Bapa Banyak uju anaki mangga itu asap anaki aleta calon panganten katingan sepisah sendiri mangga ka panganten pamagat pada rombongan majen kakayun calon panganten pamanget katingan sepisah sendiri bagian jimat awahi sumangga gerak naliki haturan wujud tepat sumangga bagian sumpi dek randek di pengadeg sawangan geus narawangan antara anu tandang jeung anu nganti cak daranah lah ieu pangbagea mugi katampi ku asi tari baka bunga kalu kembang janji harum wangi pilihan wangi nyampuan kembang bagja kaheman wilangan kalimah Allah patihan kembang satang tunggili dina kalabu saestu minangka kedah rumah pasangan sumangga kan sesat tapi kali sanubari maka biasa pengantin istri tinggi dengan pengantin pamagat anu alhamdulillah dina acara pangalungan bunga parantos rengse
Begituna kanggo menuju kana istana pelaminan nu megah tur mewah hasil karya Hasmin Salon. Mangga kanggo kadua insan kali keluarga supados nalikan tempat anu para pesti sayogikeun. Sakenapa masih kene aya pintonan kaparigelan di garget sapara kanca etang-etang salam bangwang noh pangorabuh kasadayana. Alhamdulillah bulan beres. Alhamdulillah hucu beres kuning. Sampai dan mengkerwa teh hoyong di porok kodet teh hoyong di potong waktu.
aku cukup lumur nada jembar siap punten sejak rek amitan sumangga sing raos lengki cak gelis kasep anak king kemangso capu puton siang jeung wengi wate lain teu betah lain teu sono ieu teh namun jalanan waktos paseret diseret wate rek pamitan ucu ngan uas sejang ngajungakeun heula khusus keur hidup duaan jug geura lumaku bral geura lumampah beber layar tarik jangkar mah kahirupan anu anyar mudah-mudahan sing dipatri ku rasa kaasih dibeungkeut ku rasa kadeudeung disimpai ku rasa kabunga sing jatika lahir tumakaning batin sakinah mawaddah para sepuh kerang wargi sadaya rengese kepetonan kumangerupikeun pagelaran upacara adat Sunda waktu anu kasuhun jeung marhampura anu katana uning kali luka pamri utamina di nagarapan anu nemeh kirang utami kirang sapagondo kirang ngeunaan kana pemanahan wargi sadaya geuningan bakat minggu ngaros reueus tur bunga mugia sagala patekanan paniatan aya dina pangkulujeng aya dina pandang tayungan Allah Subhanahu wa taala.